ari sadayana puji kagungan tuh gitu sing lempeng ngomong teh ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableng ti mana ari sia eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableng ti mana urang nyangakeun puji asa bener gableng ti mana teu lempeng jeung lah haula tah ngomong teh sadayana puji kagungan angeun teteh unga dinten sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pecakan di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempang jeung ayat teu punggal pengkol ongko ngadua ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan nu lempeng sia nu mengkol da jalan mah geus lempeng kartos da jelemaana apa nu salah mah lain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh ta jelemaana it's not the song but the singer behind the song lain nyanyina wungkul nu kudu alus teh lain kata-katana wungkul nu kudu hade teh tah penyanyina nyanyina alus kata-katana hade penyanyina narkoba leres sebarnya jelemaana nu batak ieu teh jelemaana urang teugelan ieu gua ada ayat mah geus lempeng mun asa balalener teh geus sok tadi dia nu mawi raruksa keneh urang teh baha sesa-sesa penjajah ieu teh sabab penjajah datangna ka urang mawa politik teh politik liberal politik adu domba